warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, katepang deui sareng abdi Siti Lutfiano Hakim di acara Warta Sunda. Pamirsa, kanggo para keluarga, liburan akhir pekan anu diantos-antos sareng oge tiasa ngadegedkeun silaturahmi antar keluarga. Tah, ieu aya sabaraha hiji kagiatan kanggo nyaepkeun waktos antar keluarga. Tiasa jalan-jalan, popotoan, jeung aya hiji deui nyaeta Car Free Day, poe bebas kendaraan. Tak, salah saya teh aya di lapangan Mandalawangi, Cipalagu, Mante. CFD atawa Car Free Day mangrupakeun kagiatan anu rutin dilaksanakeun di poe Minggu. Tujuan diayakeunna CFD nyaeta kanggo masyarakat ngarasakeun hawa anu bersih, anu bebas tina haseup kendaraan. Ku ayana CFD di lapangan Mandalawangi, masyarakat tiasa ngaleungitkeun kacape ku cara olahraga atau saukur ulin neangan jajanan. Salah sahiji dagangan di CFD nyaeta bandros. Alhamdulillah sudah tahun pertama dilaksanakan per hari 50 Apa jualan di CFD? Iya, kumargi kan biasa kan keliling. Jadi alhamdulillah ya kesempatan gitu ayeuna ieu teh kitu di CFD teh. Alhamdulillah gitu aya peningkatan. Biasanya kan ngadamel teh kaukana bulan kan bisa meningkat kilo-kilo. Alhamdulillah. Sana kumaha? Rasana rawuh benten di bandot anu sanesna. Rasana gurih. Lagi. Aya kalapaan, sareng aya gulaan enak. Salian seueur anu dagang, aya oge ibu-ibu anu rutin ngiringan senam unggal minggu. Alhamdulillah, kaleresan di daerah Cipalagu ieu panginten yanten sehat sadiana masyarakat di dieu di balik dieu nya tina olahragana, tina mangkulana, jadi sadiana barokah kanggo kasehatan kita. Jadi, ku ayana CFD, masyarakat jadi leuwih bisa ngalepaskeun kacape tanpa loba ngaluarkeun biaya. Pamirsa, mun sakitu nu kapihakeun wilujeng papan deui